Mang Ajat masih sering didatengin nggak? Ya, setan mah ada aja yang nongol, Kak. Nggak bisa ditolak. Mau warisan dari Aki. Setiap generasi teh ada satu, saya. Semua setan yang nemuin aku pasti ada maunya. Tapi gimana caranya aku cari tahu kamu siapa? Lo ngomong sama siapa tadi? Dia ada bilang kalau dia bakal balas dendam. Iya. Kamu kenapa tadi diem aja digituin, Ra? Lawan lah. Kalian semua batas mata! Kalian Pantas Mati nyaeta film horor Indonesia 2022 anu disutradarai ku Ginanti Rona dumasar kana film Korea 2014 anu disutradarai ku Oh In-chul anu judulna Morning Grave. Film ieu anu bakal disiarkeun dina 13 Oktober 2022 di bentangan Emir Mahira sareng JKT48. Film ieu nyarioskeun carita rumaja indigo anu tiasa komunikasi sareng arwah jalma anu maot. Kalian Pantas Mati mangrupikeun film horor debut pikeun JKT48 anu mainkeun peran hantu. Dina film ieu Anjeunna bersaing jeung aktor Nora Emir Mahira anu muterkeun hiji rumaja indigo. Identitas filmna nyaeta judul film Kalian Pantas Mati, sutradara Ginanti Rona, produser Robert Roni, distributor Ideo Source Entertainment, Neko Global Entertainment, Studio Paragon Pictures, skenario Alim Studio, rilis 13 Oktober 2022, durasi 107 menit, bahasa Indonesia, genre horor. Tokoh-tokohna aya Azizia Sadel sebagai Dini, Emir Mahira sebagai Raka, Gabriela Margaret Waru sebagai Vanessa, Angel Sianturi sebagai Sonya, Jenny Chang sebagai Tara, Nesya Chandria sebagai Erlin, Aryo Wahab sebagai Didik, Randika Jamil sebagai Ajat, Izun Muchar sebagai Dudung, Farandika sebagai Nino, Kezia Caroline sebagai Nara, Chelsea Clarissa sebagai Lisbeth. Ieu sinopsis Kalian Pantas Mati. Carita Raka anu lahir indigo manehna oge bisa komunikasi jeung arwah jalma nu geus maot. Kamampu ieu oge ngajadikeun Raka ngarasa kabeungbeuratan serta mindeng ngabalukarkeun dirina dibuli di sakola. Hiji poe Raka mutuskeun pindah ti Jakarta ka Jonggol, kampung halamanna pikeun cicing jeung pamanna Ajat. Ajat sorangan katelah boga kabisa anu sarua jeung Raka. Anjeunna teras di sakola SMA Sumpah Pemuda Jonggol Bogor. Di Jonggol Raka kudu nyahareupan roh jahat. Hantu ieu oge ngabalukarkeun sababaraha babaturan sakola Raka leungit misterius. Raka kapaksa ngagunakeun kamampuhna pikeun manggihan alesan balik teror sumanget ieu. Nanging dina waktos anu sami anjeunna oge nekat ngabantosan hantu geulis anu namina Dini pikeun mulangkeun ingetanna. Kamu pernah lihat setan ini nggak di sekolah? Enggak tuh. Kaleuwihan film Kalian Pantas Mati nyaeta film ieu aya pesan anu disumputkeun nyaeta stop bullying. Sapertos anu dilakukan ku Sonya CS ka Dini dugi ka Dini maot ku sebab bullying anu dilakukan ku Sonya sareng babaturanna. Sarta kalemahan film Kalian Pantas Mati nyaeta dialog dina film ieu bener-bener keheul. Logatna di Jakarta Selatan tapi lokasina di Bogor. Dina awal filmna menarik, teror di akhir, plot twist ditambahkan ku Randika Jamil anu eureun lakukeun stand up komedi lajeng robah jadi dukun. Kacindekan filmna nyaeta film Kalian Pantas Mati sigana janten buktieun dunia goib, tiasa pisan tegang sareng misterius. Kalian kombinasi carita antara kamampuan Raka sareng sosobatana sareng Dini. Kitu oge tegangan dina carita alatan panampilan jurik misterius. Film ieu junun nyieun atmosfer thrilling. Film Kalian Pantas Mati nyaeta film anu ngajak para panonton pikeun teuleum ka dunia anu teu katingali tapi pinuh ku rusia jeung bahaya. Kalayan kamampuan Raka anu luar biasa, anjeunna kedah nyangharupan anceman misterius anu nyerang anjeunna sareng rerencangan di sakola. Film ieu junun nyiptakeun carita anu pinuh ku teka-teki sareng suspens. Janten film anu
disarankeun pikeun paminat genre goib sareng misteri. Sakitu wae ti simkuring, hapunten bilih aya kalepatan, abdi hoyong ngucapkeun hatur nuhun.